Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jawa Barat nebangkeun simkuring pun warcita dina program Cikolot Baheula. Cikolot Baheula hiji program nu ngaguar mitos-mitos anu aya patali-patalina sareng kepercayaan tradisional. Di antara kepercayaan tradisional anu masih keneh di masyarakat Sunda aya di Bekakiwari nyata perkawis pamali. Pamali atanapi oge disebut tabu. Secara harfiah ngandung arti pantrangan atanapi panyaraman anu tangtos. Eta budaya pamali diciptakeun ku kolot baheula ku karuhun urang sadina teh ngabogaan tujuan anu hade. Misalna keur kahirupan urang dina langkah hirup urang kudu leuwih hati-hati, waspada, silih ngahormatan, oge migawe hiji hal kudu luyu jeung waktu tur tempat saestuna. Ayeuna simkuring sate acan ngaguar hiji-hiji carita tapi mitos tapi pamali tina bagian-bagian cerita hayu urang saksian heula cetak fiktif dina video ieu. Urang heula nya mangga RT no keluar orayan tanya baiklah atuh tiluan ge orayan mah penting mah rame maneh sok mangga kasep kisah heula di dia atuh tah mangga hei can kana naon geus kalem cikila rip oh aya tah atuh kumaha asa sarara pikieu ya tah tuh ya mun ayeuna dirinya embung sepi kadurukan moal sepi rame an kaduruk mah panas sebenarnya nyawa atuh geus bae sepi ge ieu mah aman sok pengajian kalau dengar semenang ya kawan kita tuh hiji deui mah lajeng tetong heot kitu ya nya naon ya dengekeun tong heot waya kieu mah nya aya naon ulah heotan ya kadang-kadang nya mana mah ieu Cikolot Baheula oge waya kieu mah teu kaci heot didenge-denge teuing Cikolot Baheula mah tuh percayaeun geura astagfirullahalazim maneh di bejaan teh nya bener gong pisan sih kumaha sih geuleuh aing ayeuna tuh baheula ayeuna mah sok-sok lah urang gaplem ka subuh wae mah pek teh teuing kumaha maneh larang sebejaan ku urang eus ya mana kedah podan abi mamangga tah seep geus ah kacai heula caina mah atuh ka mana heula hiji kitu nya beuteung maneh aya kacai heula kedeung pada bel teh saudara ngeukeun penuh sore naon euy
Urang anu heotan. Weotan setengah gembot. Asli ieu mah. Mana berantem mah dadang manggul. Tinggal di belah kebon gayap. Sareng. Wah, sare urang ge ah. Saran euy. Pemirsa sadayana nembe urang tos nyaksian aya mitos terkawis ulah heotan ti peuting. Cenah mah sok diturutan ku makhluk halus. Cenah ceklot baheula kitu. Tapi upami di emutan secara logika ku nalar ayeuna estuning aya heotan ti peuting teh nu ngaranna heotan teh ningalikeun atau nunjukkeun kasombongan. Oge teu merenah mun heotan ti peuting. Nu sejen mah jalmikeun istirahat. Kurang sopan we jeung mentak ngagandengan kan keur istirahat. Tak kitu dina pamirsa. Penjelasan nalarna secara logikana. Teu kieu ka kamana magi seueur keneh mitos cikolot baheula anu baris ku sim kuning diguar dina acara ieu.